Nang nih nomor ah. Oke, si Dede mau ngomong iya, mau wani ngomong si Dede mah. Kita kena. Atuh Dede mikos kieu Bu. teuing atuh ieu teh. Kunaon, Bu? Si Dede, Bu? Si teuing atuh Kunaon, bapak Jang? ieu teh kunaon si Aduh, Dede teh. Saha Di nu? bari kieu. Saha nu nenggelan mana, Jang? Bejak ke Bapak? Henteu, Pak. Hah? Henteu. Oh, iya eta tugur. Aduh, euy. Bu, tah kitu Bu kade Bu lalaunan Bu. Aduh. Aduh, karunya Bu. Duh, lalaunan, lalaunan. Dede. Duh, mana Jang? Duh. Gebis. Jadi nggak bisa meni ieu nah hungkul. Bu, aya na ieu lah ya Bu. Ya, udah mau minyak tuh Bu dah. Tuh. Bapak emang geus di mana? Ya. Mana minyak hungkul? Pantas digawe tah. Aya tah 15.000 tuh, menang tuh 15.000 tuh. Kayak udah disimpan lah ya Bu dah. Capek ya Bu, istirahat lah nya. Sok ubaran ya Bu. Ieu enak urang kakina ieu urang ubaran dek. Ini kuat Aduh. bari kieu Dede. Mun gebis-gebis di mana atuh kuat kieu ah ieu masih gak anu ngajorongkeun da. Henteu mah gebis. Jujur we atuh ka emak. Bisi aya nu deleka ka Dede saha? Henteu mah. Iku tega mun heueuh aya nu deleka mah ieu teh. Dede henteu bangor kan ka batur henteu. Henteu mah. Oh, eta geuningan. Budak anu digalakan ku aing teh keur itu. Aya saku karunyana teh budak teh. Nah, terus enak mah bersih. Nam geura istirahat, rek ibak-ibak heula. Kayak teang. Teang si Karim jang karunya keur sakola. Tok Jangan catat lah nya, Mak. nya nya. Urang euy. Aduh. Mak. Mak, Ye, Dede rek angkat. emang tos jam baraha ieu Dek? Gini saek angkat. Subuh, Mak. Tos subuh ya Allah mah kaberangan meureun Dek. Dede makan dulu nya, Mak. Nya atuh ka di jalanan nya jang. Nya, Mak. Sing aya milik rezekina. Waalaikumsalam. Aduh mah kaberangan meureun. Ampunkeun dosa abdi, ampunkeun dosa suami abdi, ampunkeun dosa barudak ya Allah. Limpahkeun rezeki abdi, rezeki barudak, sing sehat barudakna, sing abdi sing sarehat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Jang, Karim, geura ugah Jang. Wae sakola, hayu, sing kaya berangan, hayu buru. Nya baraha mah? Tos subuh, hayu. Apa paman ini ngaring ku keneh. Pak, hayu, geura hararudang, Pak. Tos jam baraha? Jam 12 kurang. Hayu, geura hararudang tuh, hayu. Oke, kedeng deui. Hayu atuh. Can gaduh beas, can gaduh suluh, coba oge ieu geus beurang kieu. Gampang kayak keisukan. Kumaha nya? Kayak timbangan berat jadi hampang. Itu cara.
Bos. Allahu Akbar. Ya barang Siap, Keket. saya. Kehead pisan ngeganggu wae. Ya kumaha tuh da urang butuh duit, Bos. Kemae setik mah. Kumaha? Jual. Ya, rek meuli urangna. Ya ngajual atuh, Bos. Tuh. Aing takut karala goki kitu da oge. Oh, deui masa kieu. Wah, euy poe ayeuna mah. Ya kumaha tuh? Da urang teh butuh daang meureun. Heeh lah. Terus cuma Mbak tembak we nya, tong make nuki itu. menang meureun 100.000 mah. 100.000 di mana? Poe mending borolokeun di dieu ya. 100.000 mah. Sabaraha we, nu penting ka urang bisa daang we. Tong tembak we. Kebae lah. Aing setengah kilo jay nu dieu mah. Bae lah. Hah? Bae lah. Moal ngalade ya Mang Maneh. Arek teh penting ngalembur. Lembur wae. Heeh. Oh nya, ayeuna we atuh engke ngajualan sore. Aya kalau kan urang rek daang heula. Kumaha? Ya atuh. Heeh. Nang setengah kilo. Kurang bayar 3.000 we lah. Di ayeuna wae di kilo wae. Ayeuna we heula ieu mah. Ieu sia teh menang saeutik sakieu mah tuh kararang tuh ieu we. Neangan atuh tong dese. Kumaha? Bejaan atuh bejaan. Aya ember gitu. Heeh. Ember batur. Terus kumaha? Di luar sikat gitu tak bawa kali kemarin dengan ngalin. Iya geus di karung mah. Oh ya. Mang loba atuh maneh moal menang sakieu ieu mah. Aing mah kumaha sih geus kieu Ya ya. Lumayan mah sakieu ge lah. Lapar ieu. Nahar. Ngarti aing oge. Timbaan. Batur. Timbaan. Di mana di dieu timbaan? Di kaler ge loba. Kira kok itu neangan mah. Oh nya. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Tambah lumayan. Iya juga. Di mana, Dim? Coba Di mana, Kasep? di sekolah. Kita mau non. Oh iya, rongsok. Tos pinu, Jang. Nah, Nya, tuh. saya orang jual itu. Nah, iya, Kak. Tapi bingung, Jang. Mun ujang ngirim, engke calekan di mun ku bapak ujang. Ke paur ama bisi ke ujang kasalahkeun di gara-gara ini ujang diajak sekolah. Oh iya iya, nana kayak Bisa gitu tuh. Kayak itu, eta mah mau gugelang dia. Nah, tapi ini jam teh yang gugelang awon. Tok bukan apa. Emang Gitu. gitu tadi, Anu ada penting jam. mau ujang sekolah sing bener, sing pinter. Tong kosaa sing jadi jelema sore ujang. Iya, itu baju itu tuh. Iya. Ujang tos mam teh. Itu udah di sekolah nah. Kayak tos dia orang mam nya. Ayo orang sok ganti atuh mah dia. Ada buah. Yang tadi sekolahan belajar online. Bebas. Ada. Harapan. Benar, sekolah tidak. Aing mah. Usum-usum hujan kieu teh. Ceklik-ceklik kieu teh. Usaha teh hararese, bikin hararese. Iya kan mulu ngadon menangan nu ku kios kieu teh. Tapi teh lamun dijual mahal ieu sigana teh ya. Soalnya rada bermerek gitu. Rokok oge teh ka Jinggo pan. Rokok seleng cenah cek batur mah. Tapi da dikenyot we dang ngeunah cah. Terus, Wah, iya euy. ya Pak, ada ngilo. Oh, geuning mah deh. Ini apa? Nariun ayeuna mah ya. Mending geus saminggu. Itu setor-setor ya. Hese Pak, nama soal dia soal tukang pulung deui. Oh. Biasa mah meninggal poe pan. Ini apa? Cekat bikin enak mau menang lagi. Geus tenang tunda we ka ditu lah. Ayo urang Pak. kieu. Ayo Pak.
Oh, simpen lah di itu, Dek. Ya Pak. Simpen lah. Ini handuk ya. Ini Pak dibantuin Pak. Oh, angkat dulu, angkat dulu. Pak. Mana bantuan tuh, bantuan, lanjutnya nih. Tak tadinya ke. Enggak. Bara. Ya sang hitung Pak, habis itu sekolah Pak. Enggak sih mah kurang dihitung lah. Udah nih ya Jang, nang apa ya Jang? Ke mamu Jang, kawaina seperti dia ke rumah. Acan Pak, 5 kilo aja. 5 kilo nyapa jadi berapa? Dulu nama 30.000 dia teh dengan 30.000 teh kan terus dipotong ku bapak di situ. Ini gitu Pak. Terus dipotongnya di situ di warung Mafia. Terus abi 15.000. Abi menang berapa? 15.000. Kumaha? Entar ya lah Pak. Iya kanggo si Ujang. Lalunya taya bekal itu kan sekolah. Nya gitu. Da lain kah yang bapak gitu eta oge. Nya ya Pak. Dulu nama 15.000 nya ITD-nya. Nya Pak. Karena bapak karunya sudah oge. Nah yang adi maneh we. Kenapa? Cenah naon gitu. Da eta mah hubungan bapak maneh na kos itu sudah. Kenapa? Main potong-potong gitu lah. Tah. Geus ya jadi 20-an weh. Cenah naon. Ya. Pak tapi Pak. Heeh. Cenah naon. Nya Pak. Tongpo ka mamahkeun eta nya cisna. Nya Pak. Awi mulangnya Pak. Aik balik wae. Nya iya sih. Ya Karim kan we. Nanti kita pakai baju naon gitu. Tadi nanggo sekolah Pak. Tadi nanggo. Mau karek balik sekolah. Nya Yang itu tuh. nya ya Pak mangga Pak. Iya, mangga. Nuhun deh, ieu na deh. Ya Pak. Astana. Iya Astana. Panas weh, jalan dieu. Betere, da bensin asa eutik. Mangga we paeh-paeh kene, ah. Udah bensin, ah. Dia sosok mana? Orang keren masih Iya. Pakai naon jam kenyang. masih kenapa Karena mah itu ujang bakal sama gampang kan nanti penting muter ujang. ada minta Oh, sambut. Naon A? A? Kita motor aku naon A? Kunaon A motor A? Kunaon motor A? Kunaon A? gua kalau biarkan bensin alat deh Emang balik ke mana? kayak acara kagak baturan Terus juga yang tuh meser bensin A? oke gaduh atas dengan iya boga goteng-goteng naga ah kita makan mari bensin dah mana tuh Ya kumaha menurut di sana ya. Karunya soalnya main anu bagi dua kan. Nya anu ya ke mama. Anu ya kasih kelas tuh. terus kembali di kadang repot kan nak Hah? iya sih Iya, aja iya, iya, bisa, iya, abis ya kayaknya dah. Ya sekali ya bisa meser bensin jauh, itu jalan. Duh. Tos, tos terima, tos. Abis kelas dah.
Ini goceng tadinya tuh. Nyentuh sih aplikasi ampura ya. Atur nuhnya. Nya soalnya jauh. Nya. Wios, wios. Ya tuh atur nuhnya. Nya. Oh, hati-hati jalan Nya. Lagi nih budak teh nya. Asa budi urang disangka itu. Anu di etekan ku urang. Jang. Mereka kudu kanu butuh. Tong ieu. Cek karek tua. Tong sieun jang. Rezeki mah tos dirikian Gusti Allah. Cenah mah urang ada hukum hage da tos dirikian Gusti Allah. Terus cenah mah kalem mah sabar. Naon lagi orang ka dia? Ya iya. Tadi si bos nelpon ka urang. Kita nu ngarabut wilayahna nih. Kumaha ayeuna? Bakalan tamel lah. Boleh ya. Ayo. Tarjo. Lewat ka dieu na biasa nama cek bos langsung. Ayo. Heeh. Terus sih jalan dia. Urang cekat di dieu. Ayo. Ya. Ayo. Tadi jalan ah. Ya motor. Ya napa? BTR power jangan itu mah. Lumayan jang 15.000 ge. Ya 5.000 keur ujang mam ke berbekal isukan. Boleh pulang ka makeun nya. Itu lain bag jelema na. Oh, dia. Ayo naon maneh lain ngarbuat wilayah Busurang Bos Cungkring. Wilayah naon wilayah manehna Bos Cungkring. Terang abdi mah mulung. Heuh sia nya. Ampura Ya Jo, urus Jo. Tunggu. Aduh. Sekarang saya anjing besi ya. Tangan tawawannya kan ya. Sekarang saya besi ya. Ayo mau Jo. Aduh. Kita buka jam. Iya bunganya ya aja. Kalau orang berhasil ya mesti. Sukses mah sukses. Tapi ayo ngopi. Tenang ayah iya nu tadi ayah. Ayo berangkat. Ayo. Allah Akbar. Dek. Udah dek gua. Gua naon dek? Kan ujang boleh terang, ujang ngawas kita lo baru maledek, minta kuat kita ngawas di bumi jeng emak ge. Bisa ujang kuat kene teh lupa ngaco. Iya. Geus burit si bapak teh can balik keneh wae nya. Ka mana heula eta? Karek balik pamer burit. Oh, macet ininya tah. Ngarep-ngarep wae.
si Ana naon di jalan. Macet mah. Aduh, canggih lah, gagal. Kumaha Pak pagawean teh? Beres. Alhamdulillah mah, geuning cenah pagawean teh. Bapak geuning ayeuna mah orderanna beunang teh tah. Alhamdulillah atuh mudah-mudahan we sing aya rezeki sarerea. Eta ge mah berkat eta lah. Jelema mah kudu boga ieu kudu boga kahayang ka lobakeun sedekah berbuat baik kahadian ka batur tah. Jadi Allah ngabalasna kitu teh disangka-sangka geuning kitu. Ya. Amin. Itu budak saha Pak paling cepet itu dua. Mana mah? Oh, Eta coba bantu lah. Oh, man, ini mah. Bantuan, man. Ini kunaon sih, Jang? Tuh, istirahat, Jang. Istirahat. Hati-hati. Kali. Diuk. Ini kunaon sih, Jang? Ayo naon, Jang? Ieu teu Pak tadi ieu labu. Oh, mah bere cai heula. Ya, ke urang Nyokot cai. Aduh, ban itu, Dek. Nyokot cai. Coba ningal. Udah naon, Jang? Sudah diujang anjing edan naon? Teu Pak, ieu tadi aya nu ngagebugan. Oh, enggak kebukan. Nya Tinggal di sukuna siganu. Jang, Siganu sila kaki itu. Dicai heula Cai Jang. heula, Jang. nya mah. Ame tenang sok. Nurahit. Astagfirullah, Jang. Kuning eta. Oh, Aduh, ini mah kudu diubaran ya. ya Allah. Cai heula Jang, heula Jang. Ame tenang Jang. Sok minum lah cai. Geus eta mah kayak gampang diubaran. Oh, teu jangan. Sok cai heula sok. Ai kena itu mah aduna. Mana deui Jang anu nyeri na, Jang? Ini teh tukangna tonggong asa nyeri na eta kumaha? Ari Ujang nu teh mana? Tapi orang gitu mah orang kudu Karunya teh nya bagas muri terus ada mamcan. acan Urang mam heula atuh nya. terus huyos. Ayeuna eta mah budak beres sangu aya we sanguna geus asak can. Tinggal Jang bagian bapak pugu. Oh, kan gampang bapak mah. Kayak penting mah budak weh, bapak ke meuli baso eta kacang tah kadinya tah. Nya atuh urang canak heula. Sokungan ya, Jang. Pang dahar heula. Lain Jang eta anu ngagebuana urang mana? Kakak tuh terang buahan. Lain kudu diuruskeun tah jelema teh. Kang huyos. Oh. Abdi jelema teu gaduh ka bisi kayak orang. Oke, urang paluruh lah. Ieu Sok, Jang ayeuna mah tah. naon dah. Saya aya ieu udah sok aya. Sok ada mam heula sok. Eta mah senokna mah. Sok Jang. Duaan, wayahna we ieu. Oh, Jang saya aya Jang. Heeh. Lain eta mah, heeh. Sa aya we geus. Aya sok. Hai sok ada mam heula sok. Sok. Jang, cing bebeunang Coba ieu. ujang sok amang ke. Sok Sok ujang dua. sok ujang mama barengkeun. Tah eta abon Jang eta teh. Abon eta jauh meulina ge. Terus tong seuting batu. Sok. Aduh. Cing bebeunang nya dahar. Bener, lain eta mah aya rezeki, eta budak kebelan we. Sugan ka hareupna bisnis urang lancar gitu. Nya aya sakedik mah Oh, ke sok. orang pasihkeun we. Kebelan nya. Sugan ke hareupna urang bara non sedekah ka jelema teu mampu. Nya. Cing dilancarkeun sareng cuma. Amin. Pelan-pelan Jang. Nyawa nonton. Sok ujang sok. Ya Allah, sebenarnya Abi sami lapar. Abi dah tega nih si ujang. Allah memberi kata bahan Rabbi ya Allah.
sigan lapar. Oh, kudu mah. Karunya eta. Lain. Kita manggil mama berapa poe meureun. Betul. Ya Allah, beberapa biar lapar, tidak tega dengan si Ujang. Ya, nyesok aman tuh sekarang. Enak ya. Nyesok telepon keluar. Lama manggilnya. Insya Allah menalai rezeki jang. Sok jang, wayana we nya. Teu bisa nambah da siapkeun we. Mana aya sakitu, bari dikenet. Ya, tekan nih. Bos. Warga. Bu, ya atas bu. Nya. Ini pamit bu, bisa apoekan di jalan. Oh emang rek arwih wae, ngendong wae atuh ikarnya si Dede nak menirip oge. Oh, atuh jang mondok atuh. Sonten. Oh, Beri duit. Sok jang. Emang eta mah bulan mah. iya Saja. sakali. Bulan sok. Lumayan kanggo jajan di jalan. Nah, turun bu. Nya selangsungan. Ya makanya bu. Nya Ayo, maka. ayo. Kade di Di jalan. jalan jang ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Salam. Karunya nya Pak eta budak duaan. Gimana? Yang itu atuh mah. Atak urang kudu loba bersyukur teh geuning aya nu leuwih belang sakti urang ge geuning. Nya Pak. Buat bagernya itunya. Ya jangan mentak. Tadi kan nyarios ka Ujang kudu jadi bager di lemah. Tadi kan masih kenci 5.000 enak ku Gusti Allah di pasihan 50.000. Allah mah maha uning aja. Mau apa ini rezeki mah kan. Ini itu kurang euy kana. Kira kuan aku sana 50 dari pan kene wae. Moana kuma mungkin wae. Dia nama ku sana Ujang orang obatan. Moana ayo. Kamu ke urusan gampang. Mak.